Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring dina obrolan cawokah urang lembur dina acara cepot ngalalana mancing nyaeta di saungna Abah Eman. Nganuhunkeun Abah kusim kuring tos direpot. Menis sedih ai ningali si Eman teh geuning. Ari keur di panggung masok alus. Nah ari ayeuna katingali kieu mah menis sedih ai. Apa nyuguhan liwat. Hatur nuhun berat nganggung berat narimakeunana. Sagala berat mah tutuna we. Dianggapna aing teh sedih. Sabab naon erek ningakeun Aki Eman. Anu geus nyuguhan tu ka kru sadayana aya opak, aya liwet, aya sambal, aya lauk jaer. Nganuhunkeun ka si emak anu geus mang masakeun. Kieu ari di saung lain ngagunakeun gas. Ku hawu keneh. Nah, mak hatur nuhun, mak mudah-mudahan kasayan emak sing dibales ku Nu Maha Kawasa. Amin. Sing ditambahan di rezekina. Sing tatanena ieu tatanena tempat teh sing dimucekilkeun parena. Nuhun. Urang doakeun ku urang sadayana nya mudah-mudahan runtut raut rumah tanggananya. Juga teh aing teh panganten. Age Eman teh geus sakinah Age Eman. Alhamdulillah tuh Bang Jek aya Kang Kuded aya ieu teh si Jawara nguseup lamun jeung aing mah eleh jeung si Doa mah da belegu gak di aing mah. Aing mah meunang ditangtang lain kali jeung aing nguseup. Ah kitu hatuh warga sadana wilujeng siang wilujeng paturai heula sementawis sim kuring bade mam heula. Ari uing mah moal dahar ngandalangna tah tulang ajar lapareun. Ya, hatur nuhun teu kenging hilap subscribe di Jek Channel. JEC Channel. Hatur nuhun.